Sanguna geus asak ayeuna mah tinggal nyambelna tarasi lah teu tarasina ge geus meunang meulem ieu teh da ari atah mameureunan heueuh kudu digoreng heula ieu teh geus meunang meulem tarasinana teh ngan meuleumna teh jeung aluminium foilna geuningan sakalian diduruk ka hawu cabena mah 4 siki we tambahan we gula ieu teh tuh dah henteu di-skip videona teh ieu teh tingali tuh gula we saguruntul leutik tambahan we ku uyah ulah loba teuing uyahna mah da bakal pait geus pangset tina tarasina geus kitu mah ludekkeun we tah ku mutu eta sok aya nu ngageunggeureurkeun naon cenah nyambelna teh dina batok heueuh atuh da batok oge bisa dimangpaatkeun ngaranna ge di kampung mah teu kudu hayo-hayo kantun loba meuli mangpaatkeun we nu aya batok oge jadi ieu ning ieu coet mutuna mutu kai meunang nyieun ku pangpung tina ruyuk jadilah nu kieu oge nu penting mah jadi sambel weh.